Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring mitra baraya dina acara ngadongeng Sunda manawian bahan katampi urang neraskeun anu hanca nu katuna dinten kamari anu bagian ka-8 ayeuna bagian ka-8 dina judul siluman Blut Bodas itu mitra karangan simkuring manawi layak didangukeun ka mitra baraya dulur-dulur salam dunya. Hilap di like, di komen, di subscribe di channel Sunda Bandung Kidul sareng Kang Gugun di Banjara. Mangga mitra supados teu nyangkolong teuing kana waktos ieu carios urang pedar wae urang kawitan wae urang lajengkeun anu hanca nu katuna. Mangga aranco manco kocapkeun kamari teh tos ngabuburak bega garong gitu nya, tos ngabuburak ohim teh sekedap mitra. Kamari teh tos ngabuburak begal gitu nya, malahan mah aya nu beunang kataliku ngidi nu ngaranna si Godeg. Geus kitu nya pamitan we atuh ohim katut batur ronana kitu nya marulang ka pos rona bari jeung mawa hasil jelema anu teu bener teh begal, balad begal. Geus nyatos pamitan ka Juragan Ukri atuh Bu Imas kocapkeun malulang ngabring ka pos rona deui. Ada lumayan anggang udah sidik ngalewatan lembur Ciawi Gombong masa kuliwak gitunya lemburna teu lega gitu. Da kaditu ka dieu kaajak eta teh lembur teh perbatasan jadi kem sababaraha aya babaraha Sunan gitu. Dan nu gedena mah nyaeta di Citamiang nu legana kocapkeun nepi ka pos rona. Ini menang jelema yeuh anyar jelema naon ieu teh begal. Pok Yudi nanya ka Kang Rahmat, "Oi, begal beunang ke depan gabehanana mah ka Marang Pret anu 5 mah." "Ah bener euy, tong tedilaran ohim lain bantrak-bantrakeun pangabisana." Oh Kang Rahmat ngabejakeun kanu aya di pos rona ka Yudi jeung Udin. Baru kitunya ku ohim serangan diladenan eta anu genepan teh kitu. Oh Udin, "Oh, ku ohim serangan da urang mah aduh kawani ngadonnya rumput belelegug jauh." "Ah, saha nu belegug urang mah najong sakali." Pok Situro, "Oh najong sia da di talian." Mitra atuh terus ohim nyarita, "Kang, akang kokolotna di dieu
kumaha akang we hadena ieu jelema arek di ieukeun ayeuna ka RT atawa isu geus we isu kurang cangcang heula we ieu di dina posrona kajeun ieu sijikeun jeung tihang lah buligiran we masana make kolor unggul cecoan ku reungit cuman tong gitu Kang sarua urang teh jeung manehna ge manusa tong gitu-gitu teuing talian matalian we tong dibuligir jaraga we besi aya baladna deui ka dieu keun kuring rek nulang heulang ke ka dieu deui mitra atuh ohim papadon nya jeung ngobrolkeun kitu rek ngulang heula cenah bebeja kana di imah ke rek ka di karonda ka posrona deui atuh mitra leos we heula ohim mulang ka imahna ayeuna urang nyabrolkeun nu di posrona aing kumaha ieu teh bet ieu Kang Mat pok Udi oi keur ngajaran teng we di ditu ngabaredega tapi karek si mod we dibekem terus di talian leungeunna dikatukangkeun ngarengkol sungutna dicocokan ku kain datang ka ditu teh ngadon keurung teuing naraon da ngadon caricing ciarina kul heula bangun aya nu aya dedek keur ngadedengekeun teuing keur naon baregal teh ngan untung we ohim gajleng ohim di tarajang kabeh kana rajang malahan mah dikarepuk ku begal teh ohim teh tapi wah bener euy teu nyangka ohim wah hebat geus moal hariwang boga pangabisa gitu di lemur mah euy ayeuna kumaha keung maha buleuy bener euy geus arek deket-deket yeuh bangsat bega garong kade cing ariatna buru-buru gitu isukan mah di tamahan dibagi deui posrona nu belah kaler teh di usian ulanganekeun di dieu unggul nya kitu siap lah ge urang bejakeun ka RT pok Yudi nyalah siap ya kumaha keun atuh jelema geus talian we heula tah na tihang kumaha ceuk ohim tadi ulah dikukumada ohim ge ka dieu deui cenah ceuk Kang Rahmat teh gitu mitra cag urang tuna heula anu di posrona ayeuna urang caritakeun ohim geus nepi ka imahna kira-kira pukul 1:30 lah. Assalamualaikum. Tekung silila. Waalaikumsalam. Kolotrak atuh pantau dibuka tulakna. Ma isoh jeung bayi Idis mah pareureum. Anu hudang mah nyata Nyisari. Nyai nyai dacan peureum dacan akang make jeung kudu peureum pan ngantosan akang besi aya nanaon. Syukur atuh nyai teu kitu teu kieu henteu alhamdulillah disingsieunan unggul ku abi mah tadi ge pan atuh syukur lain naha nya
akang bisa jadi gelut, bisa gelut. Tong hariwang akang sapanjang abi ieu mah tuluy da sidik abi arek ka akang arek ngabantu dina jalan kahadean. Oh, paingan atau akang jadi ngadak-ngadak bisa gelut bet kali itu bedauge malahan mah jadi rohaka malahan mah bedog garog ya nu bedog nu potong bedogna teh ku bedog ieu bari jeung bedog baranti ngalah sulu ieu mah. Entong gitu Kang. Bedog ge da abi ge da teu cicingeun atuh. Oh, syukur atuh nyi. Jika tuh gerak peureuh manguran ge geus peuting ieu jam 2 kira-kira pukul 2 ieu. Keun we heula Kang, sok akang geura ka jaman heula atuh pilih ieu tos galungan gitu tos ngabelaan ieu tos ngabuburak garong. Ya tuh akang ka cai heula nyinya. Atuh leos ka jalan dapur ka tukang bawa anu tuanieun mani ohim ge cenah rek ieu we heula nanti si beungeut teh bebersih we jeung ieu bisa asup angin cenah mandi peuting-peuting. Tos Kang, tahi acukna gentos. Kumaha we mitra ilaharna salaki jeung pamajikan malahan mah bela satia gitu nyi sari teh da sidik geus janji malahan mah geus diphp-keun ku kolotna ka ohim. Lain nyi akang mah rada helok gitu terus disalin geus naon teh ngobrolnya lain pareureum jadi rada jauh kana pitunuhun orang ngobrol we. Atuh kopi Kang bade ngadamel kopi ari moal kulem mah. Sok atuh ngadamel we mitra tekung silila duduk deui we mawa cikopi. Duh mending gancang nyen cikopi teh. Atuh deui ngadamel cikopi mah teu kedah ngangetan lagi ageung. Pok ngisari. Syukur atuh dia. Sok tah tukang. Seruput atuh bari jeung ngalinting pahpir sanes daun bawungnya mitra pahpir waktu harita. Jeung bakomole atuh bari udut bari ngopi teh bari ngobrol. Lain nih akang helok gitu ku pangabisa akang nah bisa ngebubur kabeh malahan mah jeung tengeulan teh kuat palalatri asana teh si jarak cing sakali ngejekuk ke jarongkeng kos petinju wae akang teh cengkuk congkeng jelema teh komo nu ngajajar di bawah pan aya hiji si godeg geus ngaranna teh bawa ke pos rona ayeuna teh. Keun we Kang da abdi ge sidik moal cicingeun. Lain atunya jadi aneh gitu. Kok keukeuhnya panda abdi ge moal cicingeun pokona mah malahan mangke geus lila-kalilaan mah akang oge bakal manjing ilmu sagalana ti abdi. Malahan mah ku abdi mah ditinggalkeun ilmu pangabisa teh engke memustika nanaon ge da geus kudu ulah mawa bebekalan lamun ke mulang mah komo. Masalah mitra sekedap. Aduh syukur we. Nih
hari kitu mah Kang abdi mah jadi turnu ieu teh wios bade kolam ujig atuh kok mending dipereumkeun da aya keneh heuh ke ieu salat subuh paling geus kedendi ge keun akang mah sareupna we ieu na di dieu dina samak bari meakeun kopi lebar Mitra gancangna carita adan subuh bah idis geus udah malahan mah peureum di dinya baru abah ngadaguan peureum di kamar kapeureuman bah kumaha penting teh nyekewe atuh ngobrolna tos ieu ka masjid aduh gitu abah ka masjid heula nya ke abi sakedap deui nuturkeun bah atuh Mitra leos sebah idis teh ka masjid adan arek adan itu di masjid sejen di nu angang gitu ngesawar-hawar aya nu adan subuh atuh Mang Idis Bah Idis adan tekung silila Juljoy jelema teh ka masjid teu kaburu ohi marek ka posrona deui teh da kapeureuman tadi nama tos ngopi cenah areka pikirna teh arek ka posrona deui kusabab kapeureuman balik di masjid teh kitu geus subuh beres salat subuh berjamaah geus sakedap abdi bade ka posrona heula kumaha kitu jang pan itu menang garong hiji di talian bisi eueuh nu ngajaga bisi kabur baru menang hiji nya aya sajami kapiuhan aduh hayu we bejaan si RT atuh eta Pak RT tah RT wah bah naon bah kumaha lain itu cenah yang oma yang ohim teh penting teh cenah ngepung bega garong ngan di lemur batur di lemur batur maksudnya tetangga lemur di Citamiang beditun Ciawi Gomong baru kuring teu apalnya kumaha tuh ayeuna teh cenah beunang hiji saurang tuh di talian we cenah di posrona hayu urang ka ditu atuh Bah Idis ngajak ka RT atuh nu sejen oge wah bener hayu atuh cenah urang ningali ka posrona bering weh atuh jadi aya we nu dua-duaan cenekul ngadaguan Kang Rahmat jeung Jahidi jang Bante penting jadi kadieu deui baru akang nunggu nya hapunten Kang abdi ke ka kopi ngadamel kopi ngadamel efek teh kapeureuman abdi teh malahan mah di tengah bumi kulem ge baik mana teguh ieu naon teh si Abah kada ieu itu dipanggar ka dieu aya malahan jeung RT oge syukur atuh ari jeung RT mah menu nguruskeun kumaha adena yeuh garong teh Mitra atuh Juljol jalema teh ka posrona aya keneh we si godeg teh di talian malahan mah mulahek sare sanajan di talian oge
Woi, udang sia. Hei, udang. Goyang-goyang Kang Rahmat atuh korejat. Si godek teh bari jeung rada humarurung, rada bareuh poho ceulina. Aduh, aduh, nyeri yo. Oh, wayahna we da bongana selain hiji ujung garong lainna yang hiji heuda garong geuning maneh teh. Oh, Kang Rahmat teu fungsi lila buru datang RT nyarita mana eta mat yo di belah dieu Kang. Wah bener geus we ke beurang mau urang setorkeun ka desa. Tah mitra si godek teh geus bisa ngomong naon ngomong ge da percuma. Keun kumaha ke ka desa. Brai we atuh beurang malahan mah didararinya nepikeun ka beurang. Atuh aya nu mulang heula Kang Rahmat jeung Jahidi pangbangna mah nu teu peureum pisan nungguan. Kuring rek mulang heula nya ya jeung abdi ye tunuh can peureum pisan. Oh jiga tuh marurangkeun bae daina gantian aya urang-urang pok RT. Atuh cing laleos si Jahidi jeung Rahmat sama Kang Rahmat mah marulang. Teu kungsi lila brai caang. Kira-kira pukul 8 atau 7 leuwih lah gitunya. Datang palebe kadinya. Aya kumaha layan naon teh euy? Iyo, naon teh? Begal garong tapi di Citamiang dina nang benang bek genepan kabeh nama ngan benang hiji kabeh senarubu ke Ohim Teu Rahmat mah mohon nyapisan abi ge sidipan ngiring ka ditu ceuk turo mah teu mulang da manehna mah waktu penting teh balik peureum isuk-isuk deui ka dinya. Wah gitu subandi malai jeung maraneh ka ditu nya adi Kang Jahidi jeung Kang Rahmat terus jeung Ohim yang Kang Ohim. Oh lain kumaha ieu teh mimitina teh. Oh gitu barek ngabalegal ka erek ngagararong ka imah nu geus ngajual sapi juragan Ukri ngan duka kumaha Ohim jong ngajak waktu peting teh urang kaditu cenah kabeh kidul digaya nu arek kurang hade aya buka pirasat goreng cenah kitu pokna teh cek Ohim tatu bring we abi teh tiluan ngabaturan Ohim nya we bener aya ngan oh kitu wah nu mampuhun ngalawanan Ohim baru kumaha areleh kabeh ku Ohim nya malahan mah digulung Ohim teh dikepung ku opatan ku limaan ge rarubuh kabeh ge marang pret kasebut aya jagona teh nu barewok beungeutna teh brewos wah buah-buah oh si rewok turun deui yo pok RT Didi kitu nya. Nya jiga nama Pak RT
turun deui ta si rewok teh ngabegali ngagarong deui pok daya pok ikin anu ngawarung itunya. Giga nama kitu aduh palalaur ye sok atuh geura sawalakeun teh ye Lah heula atuh kayak urang bagi-bagi lah gampang ngebagi eta mah jelema jang bagian-bagian rona mah ieu urang satorkeun heula ye ka desa jelema ieu wah mitra mimiti mah jual pemuda hapok ono deui hapok anu najong anu nonyok ya oh gitu ngeus ya barunya nu narajongan nyiksa eta si godeg gitu ngeus ieu bae ka ngeus da bagus ribu kieu urang sarenkeun ayo ka ditu sok bawa motor lain aya nu boga motor bawa hiji atuh 2-3 motor si godeg di kawanan teh didempet gitunya ku hancip di kawah terus nepikeun ka desa na disetorkeun ka polisi desa nya diurus gitu laporan RT teh jeung lebe geus kitu mah cuel we begal teh diurus ku bagian di desa atuh marulang deui rombongan ti Cilisung teh ka lalemur deui geus marulang narepi deui ka lemur dan geus nyetorkeun garong anu beunang cag urang tuna balubar gitu eta mah geus heula kacaritakeun balubar terus ka masing-masing imahna heula kocapkeun ayeuna Ohim jeung Mbah Idis katut keluarga Mah Iso jeung Ishari aing kumaha jang mimitina penting teh make jeung ieu naon teh ieu garong teh nya bah ditu teh garong teh bangun aya nu kasieun heusiun kitu jiga nu sieun da ngadon ngaroroncod jiga ting duka ningal naon kabeh kidul ngaroroncod malahan mah simpa jiga nu arek marulang deui gitu anu kusabab abdi ngagajleng jadi disanggana teh disingsieunan ku abdi itu ngiles anu disangkana mah jingjeunan abdi disingsieunan atuh abi ngagajleng teh jadi we keur dewa wanen deui da cenah jelema geuningan tah ieu cenah Sudara we jeung abi galungan anu genepan teh untuk galungan gitu mimiti mah saurang abi teh nyararang ngadak da jadi bisa gelut deui abi ge rada bingung wah ndang bingung nangis nyarita Nisari kasih kasih mah cenah ke dibantuan pan ku Nisari nya saurangnya kitu alhamdulillah we abi salamet nu ka karongan terjadi mitra bray-brayan berang tuluy sakumaha biasa Mah Iso atuh jeung Nisari kasalarawah kabeh wetan Mbah Idis anu belah tongoh tekung silila Ohimah di mah kene tekung silila aya nu datang nyaeta si Ulo baturna Ohim
Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Anger maneh mah ari uluk salam besok di lagam-lagam gitu. Oh dalila atuh nemalanana Kang. Oke heula atuh keun ieu arek ka sawah. Rek ka mana atuh lo? Nyamper akang we lah. Urang ka sawah deui. Sugande. Lain Kang cenah ribut-ribut penting aya garong di Citamiang. Ya, aya. Keun bae lah dang geus ieu teu kajadian. Agarongna kaburu katalikung kurona ngomong manehna mah milu ohim sor we. Cenah lah syukur we atuh urang ge buru-buru urang ngararona deui paur bisi ka lemur urang di keh. Ulo kan geus disawalakeun ku RT ke meureunang kaluar kertas kikitir gitunya daftar saha wae poe naon wae penting naon wae ge dibejakeun. Tekung silila mitra kuruduk aya nu datang rentang aya nu datang disidik-sidik ti kaangangan naha jiga asa juragan ukri gitu. Beki deket beki eces nyaeta bener juragan ukri malahan mah cenah teu ieu arek ka Jang Ohim. Geus kitu geus rek nepi ngan kabujeng alah waktosna sep mitra keun enjing urang teraskeun dina bagian ka-10 dina siluman judulna Siluman Blood Bodas karangan Simkuring ngapunten seueur kalepatan sareng kakiranganana. Boleh Simkuring ngadoakeun kanggo mitra baraya dulur salam dunya dinaya kesehatan kasalamatan teu boleh dilit ditang tayungan kuno maha kawasa ku Allah Subhanahu wa taala diagungkeun rezekina ditebikeun dina balaihna. Sakitu di Simkuring nu kahatur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.